lajeng Prabu Batara Kresna dudu wong samanea bisa mansala putra mansala putri leres lajeng ngagebegen dirina ngange aji malih warna dan neraking kangawatak aji malih warna watak aji malih warna langit diri nusarak yakti hilang warna nusanyata doh yang ngelek jadi senopati Ingalaga Gusti wih leres wa sami gitu pisan kieu gitu wa tah wayahna wa tuturkeun tapi sorana mah anggar kene gini anggar kene atuh akang da eta mah ngaranna Gusti Batara lah naon pot biasa abdi nyabak his eta awak nepi ka mulus kitu jika nona igun kemana we karep tuturkeun wa ke geus jonghok geus beunang pusakana wayahna tewak eta siap we hayang ayo datang ka itu si kuburnya ayo kumaha teh datang itu teh Allah ka mana karep ngomong teh ayo ada panjang ingetan Prabu Batara Kresna watak wantos ieu tuh wong samanea Adi aceh kidulur Bagja tidak menang di dagoan tita tadi aceh geus jadi beheung sosongeteun Bagja hatur Aceh nuhun rai nyeri beheung sosongeteun Aceh kadaguan tita tadina aya ku Bagja dawuh kaulanu kumaha hasil dikersakeun hasil mangga urang sami-sami ngulang wangsul ke negara keheula tuanan urang reureuh keula capek Aceh ge capek Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri ka kiri-kiri Dedeh teuing adi Aceh Bagja nu taya teh papanana Aceh teh sabenerna mah jadi beheung sosongeteun ngadagoan tita tadi. Kunaon atuh Aceh teh bet ngantosan di dieu ieu teh. Da keung ngadagoan itu sorangan. Palung pangawakan awewe atuh. Kumaha hasil jadi dikersakeun Aceh. Deh. Panginten nuju jaya urang. Kaula dikersakeun moblos ka Karaton Amarta ngabentuk wujud anu ngaran Prabu Batara Kresna. Deh. Sabab saat sana kaula ngajadikeun wujud teh di Karaton teh aya gambar Batara Kresna. Nyaku kaula
ditiru wujudna dina implengan anu temana dikersakeun kaula jadi wujud Batara Kresna. Memang bener pisan yen Prabu Yudhistira teh luar biasa ngajena kadungaran Kresna. Oh, leres. Si horeng Kresna teh jalma anu berwibawa raja negara Dwarwati anu sakti mandraguna. Tenan. Bagja tina meunang atuh kumaha? Nya kaula teh api-api cekeng nginjem eta pusaka teh aya dina ancaman musuh. Wayahna PHP-keun heula we ka kaula. Atuh jug dibikeun we ku eta Yudhistira teh. Hai. Bagja nu taya papadanang tuluy. Nya kaula teh miyos ti eta karaton. Kitu riwayatna mah. Jadi eta layang jamu sekali musada teh nah mangrupa pakarang sanes barang tepira gitu Barang nama teu sapira. bungkusan lamak bodas ngan teuing naon di jerona nepi ka anu kieu urang amarta mah dijieun lambang kagungan negara cenah eusina teh Pancadarma Begini. Bagja nu taya papadana eta nu kitu layang jamu sekali musada teh leres cikan cobi geus tingali Wah, tinggal lah. aya geuning barang teu sapira nepi ka dipupustingna kurang amarta luar biasa anu mawi Bagja rayi Panginten nasihat nanya. aing ngaran teh saha poho deui nah aja gitu iya kaula aja eta poho deui ai poho teh lain poho bobohongan kalau mah teu nyaho lain akon-akon teu nyaho satria ke kunaon ieu teh lamun dek pulang paling pingkeun ulah nepi ka kitu ulah nyebarkeun fitnah barina oge lamun dek pulang paling teh kudu bener-bener geus jadi ahlina teh nyo ieu aing saha nu sabenerna Eta purukan kesakian. Pagiar talelo mawa Pagiar talelo mawar nafsu kang kagila-gila laki-laki gila Dan eye dapat. kenapa hidup nasti karsayang kena bikin nasti kersayang lanik di pasar kena Kresna Tuh. hebat sambil Wah. Ya. katipu aing Kucing-kucing anak hebat hebat. penasti kersayang tomampar Iya ge. ieu kajadian kieu nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca Iya ge. Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak Edan sampean tersangka udang sajurig Urat maka bapak balik. benang euy Benar Kang. benang Benar. bangsat benang Kang benar. di mana Itu di hareup. oh itu Ya.
jauh kene Jauh. sabaraha meter deui ti dieu 2 pengkolan. 2 pengkolan deui 2 pengkolan. tah ti dieu sabaraha pengkolan deui 1 pengkolan deui. tong sok pada roho atuh ka aing teh geuning eta Kabuk. Mun urang mah leret rek kumaha teh. Meledak karena banget batur teh. Ai Kasaha bete geunana? kadunungan. Gan? Naon kagan? Ka dieu sia. Hah? Ka dieu. Sawieu sakabdi dia. Untung rada kuatan kan. Aduh, kaagan mah teh. Sawieu agan mah kiat. Ieu ganya. Ieu goblok teh. Dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta goblok. Kalakuan ya kan. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Teu saha ka sia bangsat. Udang sia. Beunang yang. Benang. Beunang. Benang. Bangsat beunang. Benang. Di mana? Di areup. Itu. Ya. Lain jengkel, Baru kana teu ngarti bener aing. Geun antep. jengkel. Oh jauh kene. Jauh. Bangsat teh sama urang. Saurang. Nu nangtung nu ngagoler. Anu nantung ongko, nu ngagoler ongko. Jadi duaan. Duaan. Beledog aing beledog. Da ngarti aing ge piheulaan sia. Nah jengkel na jauh teuing atuh. Alah. Tanya hoan euy ah. Eta kan? Ieu. Notorogan sia. Keur goreng patut teh tamah pegek. Beungeut beureum. Wak paok ongko. Acara mah beureum mah karena itu. Dagor nya euy. Aloe teh di dagor ku aing mah. Wawelan sia ku waduk ku aing. Notorogan beungeut teu saimbang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mau. Geuna berarti. Dawala. Si horeng sia teh ka aing. Yuk. Eta kapangina teh dina ikat teh. Di kumaha tetegan? Kepret ku aing di luhur. Mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. Basa ngepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, itu di kepret bancet nu baru reungeun. Kapan bancetan nuju dina batu? Atuh upami kitu mah panginten rayi ngepret batu. Tak geuning uninga. Waduh, Geus. tapi kepanjang persoalan. Ah, heureuy hate mah inget teh ka bapak aing tuh. Oh, nyakin tuh Kang. Eta bapak aing teh geura sakumaha baong-baongna aing na gede hampura. Asa kampura. Bijaksana di nyeman duit tapi kayaknya ka aing teh nagih teu. Bener teuing boga bapak aing teh duh. Memang rek kitu. Ah, kenai antep dah kahayangna. Lilir yang merbang. Yang merbangun kayak impen sare. Sakedapan.